Aduh, ya bohong, ya Allah, penibararan paingan, budak kayuna, yuk, ini resep pisan ngai HP begini ngai, aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sok, saya jerok. Geningan tamu, Darman. Alhamdulillah, Pak Haji. Aku rakyat ke Harudah. Harudah. Iya, mau di Titanium. Ulah waka ke heula. Jadi kamu namu teh ka mana-mana ge kudu ngadaguan di titah. Kela kagok heula. Ya film rame. Film naon, Pak Haji? Hah? Biasa ieu murotal. Murotal. Heeh. Kalau ada murotal masih Pak Haji, murotal aja sama lajona. Murotal gini asup aya murotal cengkeh. Oh, Murotal. Terus sok aya nama dieu. Oh, iya. Waduh, aya naon urang teh? Iya, kan dia teh kudu ngahaja. Naon? Oh, ngahaja teh tuluy kitu dihaja mau makan ieu. Urang teh geus heubeul keur mantep pagi. Oh, iya, heeh. Pak Haji teh. Tah, ayeuna aya kabutuh deui. Kabutuh naon? Kabutuh ya teh. Ket kulit beas duit. Urang teh. Atuh ieu ulah kuduy. Kunaon atuh? Bisa gawe heula urang teh naon heula bebersih di tetangga, bere beas, kuruna ku beas gitu. Karena urang teh geus gawe kan. Aduh, Teu dibayar. Duh, gimana? Kudu nama. Ulah eta urang teh kudu ton ngaranna teh legok tapak genteng kadek. Genteng pasangkeun. Lain we eta mah genteng kehet eta mah. Nya sok atuh aya naon urang teh ngobrol kumaha. Eta puguhan urang teh rek minjem duit ka ieu teh ka Pak Haji teh. Tong haji aera, sok sanajan abi geus 7 kali ulang-balik ka haji, ulah nyebut haji. Urang pada ngolo eta. Oh, ngolo. Sudah teh ngolo. Ngolo mah merek. Lain sudah teh nyebut haji, baru ato. Iya, butuh aya kabutuh. Mun aya mah minjem heula 100.000 100. Heeh. Ini lu bawa batuin. Baso teh tentu boga. Kebetulan Pak Haji mah Berarti saya tentu boga dong ngaju ke saya, tentu saya tentu boga. sudah urang teh batakan yo oge lah kasaha deui deui di dieu mah. Kalau dari pamuntangan, nya urang teh lain saaya selain ka Allah, urang teh ka jelema oge gitu kan aya paribahasa hablum minanas karek hablum minallah. Jadi ka papada jelema heula karek kepada Allah. Artos. Batakan eta aya tuh. Sabaraha? Nya 100.000. Kela urang tinggal heula sakedeung nya. Kade HP tong dipaok. Keur butuh bawa keur butuh ieu. Kela di mana nya? Tagihan hungkul deui. Tadi HP mah. Ningali dina ringes dong, beda ongko. Katingali gitu, ningali dabaleun. Dasar aman euy. Apa teh dasar aman? Oh, tinggal. Ayeuna teh tanggal kolot. Iya. Tanggal kolot jadi Kang Haji teh ayeuna teh nembe ngaluarkeun tuh 8 juta Mang Usro. Mang poek genep 100.000 teh can dibayar ieu ge encan. Bayareun ari ka itu. Berarti mau utang deui. Tah itu tapi ada urang teh nya ngarasakeun komo maneh jang katingali jalma werit gitu nya amang teh sok rada kumaha gitu lamun ningali dulur gitu anu butuh nu KPP teh sok nyeri hate teh amang teh. Lain ceurik ieu mah. Sedih amang teh. Amang teh kur boga injil teh sabaraha? 100. Kur aya 50 ieu teh. 50. Tuh kur hiji-hijina berdua. Ieu teh kur 50. Nginjem teh 100. Aya 50. Kalau tarima heula we. Jadi amang ka maneh boga hutang. Jadi amang teh ka abi 50 deui. 50 boga hutang 50 amang teh. Nya soalna amang ayeuna kur boga 50.000.
Jadi Mang Haji ka abi teh tinggal 50 deui. tinggal 50 deui. Ya 50 na ku abi di sana katunya. Heeh. Nuhun. 50. Ya 50. Jadi saya teh ka maneh boga hutang. hutang. Aya nu nganyuk saha ieu teh? Anu nganyuk ka abi. Nu nganyuk teh Ceproni. Oh. Ka abi. Oh. Nganyuk teh 100. 100. Mung aya Aya 50. 50. Berarti nu boga hutang, abi boga hutang teh 50 50 deui. Oh. Ari nu nganyuk saha? Abi nu nganyuk mah. Kan geus dibere 50. Kapan nu nganyuk teh 100. Nganyuk 100, karek aya 50. Berarti emang boga hutang ka Ceponi 50. 50. Wah. Pokoknya sok atuh. Di kantongan, cepengan hungkul. Bangga. Sok atuh. Hampura ya. Hampura karek boga 50. Anjing deui kan dia tuh nya 50. SMS. Tong hilap ya. Moal poho sok atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.